Bismillah abdi ngawitan Allah anu sifat Rahman, rahmat salam kajungjunan Muhammad Rasul pilihan waktos Nabi diisrokeun neraka ditinggalikeun ningal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi ari anu kahijina nu digantung teh rambutna bongan di alam dunyana teu bisa nutup oratna ari anu kaduana digantung sareng letana nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna ari anu katiluna diikat payudarana bongan nyusulain anakna tesa izin salakina ari anu kaopatna diikat dua sukuna bongan kaluar imahna tesa izin salakina ari anu kalimana ngadahar awak manehna bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana ngagelis awak manehna ditempo lain muhrimna sabab sok ngomongkeun batur ngomong ai batur ari anu kagenepna motongan awak manehna tina gunting narakana anu kacida panasna karena dosa manehna masyhur di alam dunyana terkenal ku jalma-jalma bari jeung dipuja-puja ari anu katujuhna diikat dua sukuna sareng kadua leungeunna dugi ka ubun-ubuna terus dibelit oraina sareng ku kalajengkingna eta kitu siksaana ka istri tara salatna oge tara puasana tara mandi janabahna oge teu daek wuduna waktu di alam dunyana ari anu kadalapan beungeutna teh siga celeng awakna siga keleudai eta kitu siksaana karena di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba ku omongan jeung sikapna oge resep ngabohongna tina sadaya ucapna bari jeung teu dipikirna
kasalapan banget nate siga gogog tukang fitnah tukang ngambek kanu jadi salakina padahal eta dosana kacida pisan gedena mangka urang sing paurna kana siksa pangerana ari anu kasapuluh banget nate siga gogog seuna asupna biwirna kaluar tina duburna eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna pamereti salakina tepisan ditarimana dengki sareng iri hatena tetaat kasalakina eta kitu di dunyana maka urang sing sieuna tah kitu teh siksaana istri nu loba dosana bangun waktu keur hirupna teu taat ka pangerana.